tuh ayah nu kecewa yang merasa dicukur sama A atau A baru belajar atau ayah nu masuk gitu. Melong kanu kaca abet yang kudu patuh. Kieu sih. Dari luar sabaraha Ayo sabelah teu saimbang. langsung ada gitu. Tahu kieu si lajana percaya botak. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih guys mau bincang-bincang sama tukang cukur. Lihat rambut saya. ada ya. Ada. Podolan monopoli Saya ya. sekarang guys mau nanya, pernah jadi tukang cukur teh modalnya naon wae. Dari KMCP mah seperti saya mah kan mental, berani kan. Itu nomor saya. Tapi saya mau nanya ke tukang cukur nih, mentalnya apa aja Kang? Ayo nomor hiji mah nya kan nya di Nusa segala lupa bidang oke pasti mental nomor hiji. Oh iya, mental nomor hiji. Nomor hiji eta mental. Kedua niat. Niat. Karena orang niat mental HD, niat HD jadi gitu. Oh. Berat kieu mental aing pede tapi niat jadi tukang cukur kumaha. Wah. Moal nyambung lah kumaha. Karena niat urang yang di tukang cukur di mental goreng. Iya benarnya. Ampun. Tapi saya mau nanya, Kak, pernah tuh ayah nu kecewa yang merasa dicukur sama A atau A baru belajar atau ayah nu masuk gitu. Ieu kisah baheula nya. Ya, Ya malah bisi viral ya bisi video nanya oh kasih bapak nu bukan Abi pernah dicukur bola di Jakarta. Gagal ya. Pengalaman Abi nyukur kurang lebih 6 tahun lah ya. 6 tahun gila. Nyukur terus 6 tahun. Jadi belajar di kebun jeruk di Jakarta. Awal nate belajar nyukur dari nol teh gitu. Dan angerlah awal-awal mah KBG tanya tukang cukur pasti ngabotakan. Ya benar. Ngabotakan, ya, bener. ngabotakan, Ya, bener. ngabotakan. Ya, bener. Kan nu paling dikahayang Jadi pika hayang cuma tukang cukur mamang kumaha botakeun hayu. lah pokoknya kata anjir alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi begitu hayang di model-model langsung Kieu tah. Aduh. Nu we nyukur teh. Henteu we rasa alhamdulillah teh eueuh. Nu we nyukur teh. Henteu we rasa alhamdulillah teh eueuh. Berarti emang keur diajar mah nya. Yuk dipangkas kieu ya. Urang mah ngadawa angka along teh. Ai jelema cager mah nya. Ya Allah, abdi rek muka sing rame, sing lancar, sing boleh dicukur. kata nu cager. Cager. Anu teh cager. Bukan cager mah kieu urang ieu mah nya baheula keur diajar. Ya Allah, abdi rek muka pangkas sing sepi. Aya dicukur ulah pokona mah. Bangsat kau. Tuh, dicukur Kok kada mulai aya masuk? aya bukan mung. Nah, berarti etanya akibatnya berarti nguji mental berarti. Mental masih kena goyah mental. Muka keur diuk dipangkas gok anu asup teh sieun we. Jadi ibarat orang keur udud kopi ada konsumen datang konsumennya tidak mau semua. Saudara. Gitu. Sowan. Jadi mung ngadoa teh sing sepi, sing mulai nu dicukur ya Allah. Padahal yang usahanya. Padahal yang usah ngalah duit kan. Jancuk. Ada tujuannya mah digersak. Terus dina ieu terus Tah. saya lebat tah mah. Eta asup buk rada galing ka minta nama besapira Mandarin saeutik atuh. Diuk si muta nampol ditanya gimanain Pak Mandarin. Apa Mandarin itu? Apa? Oh, bahasa apa? Apa? Ting skill. Keur diajak modal penting mah ipis Ipis isina gitu. Wah, baris saeutik ceng teh euy sok Pak atohnya sama saeutik gitu. Belah kan urang mah nemu nyukur hiji-hiji nya. Sabelah sabelah heula. Nu kencah heula ku urang teh kieu anjing beri jeung kesan teh di dieu kana lihat kursi teh anjing ngecak. Ngucur gitu. Ngucur eureun-eureun. Leho saeutik ngacak. Gituan urang teh nya. Diresapi asa maya asa melong maya we. Anjing diresapi nyukur teh. Wah, geus hade ieu nu kencah teh beres. Dina kanu katuh. Sebelah deui. Bayangkan di Luna Maya nya ngerasa rualus nah gitu otak teh namanya wah geus pas melong kanu kaca abet yang umur batu kieu sih Dari luar sabaraha ayo sabelah teu saimbang cing
Makanya bingung. Otomatis kan anu kenca teh kudu nyaruakeun. Diangkat deui ka luhur ku urang teh. Tak tak. Ngaca deui ci anjing di luhur. Jadi luhur sabelah jadi asal nu katung luhur jadi nu kenca luhur. Ding ieu mah mulai tageumpeur Bingung kita teh. geus bingung si tamu si kituannya tamu teh. Geus belah jelas Geus ngerasa teu nyaman teh kan lila coba kamu samu. Mudah teh nu katuhu. Masih kena gitu soalnya kan mental geus beunang. Geus beunang down lah gitu. Nyakel mesin ge asal mah kieu jadi kieu tah. Kieu mesin teh. Aslina ieu mah lain bodohan, ieu mah pengalaman. Pengalaman pengalaman pribadi. Ujung-ujungnya eta tamu ke meja. Langsung enak gitu. Kamu kieu kan teh. Emang apa gitu? Kamu bisa memotong enggak? Ini kan Pak udah saya potong, berarti saya bisa motong. Enggak benar enggak jawaban? Benar. Saya minta modal Mandarin kenapa habis gitu. Pak, saya manusia, lubangnya kesalahan, hilap, warap di maklum, lubangnya gitu. Udah soak, hati emang, purnonya, gitu ada aja pur, jelah apa gitu. Sih, umurnya ada orang minta maafnya, kalau misalkan Pak, maaf Kita mah murah gitu. Dulu kita si bapak dapur saudaranya ditenangkan, Pak maaf ini baru bisa gimana belajar gitu. Bereskeun cenah. Bereskeun diupli si bapak teh. Hasil aja nama percaya botak. Beak kabeh teu buki malah hayang Mandarin beak kabeh Kang aslina pengalaman. Teu dibayar. Gratis. Emang si bapak eta tigat baiknya, namun aya mah gitu tigat baik bener masih nyage kecewa mayar lah. Cuma ditolak gitu. Pak saya minta maaf. Lah, belajar mainnya. Nah, eta kan pengalaman paling pedih jadi tukang cukur. Terima kasih guys, ini kisah sedihnya tukang cukur. Kita nanti bentar lagi mau nanya kebahagiaannya jadi tukang cukur. Terima kasih.